Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping aya sadayana di channel Sam Kuring. Ayeuna urang diajar ngeunaan ngaran-ngaran babagian imah tapi dina bahasa Sunda. Tah ayeuna mah aya anu tos tarang teu ngaran-ngaran babagian imah dina bahasa Sunda. Pami teu acan mah yuk urang diajar we sasarengan. Babagian imah dina bahasa Sunda tentuna seueur pisan lamina-minanya. Aya anu emang serapan tina bahasa Deungeun atau bahasa Indonesia. Aya oge anu emang asli tina bahasa Sunda. Nah, aya naon we cenah babagian imah dina bahasa Sunda teh? Yuk urang tataan we sasarengan. Kahiji aya buruan nyaeta taneuh hareupeun imah. Aya oge dapur atau nepi pawon nyaeta tempat mirun seuneu masak nyaho jeung sajabana. Oge kamar cai nyaeta tempat pikeun mandi. Aya panto, aya jandela, aya oge golodog nyaeta tetecean atau tangga nu aya di hareupeun imah. Aya oge goah, aya oge pakarangan. Tah eta cenah ngaran babagian imah dina bahasa Sunda teh. Ya seueur pisan nu sanesna oge anu teu acan kasebatkeun. Ayeuna mah kumaha carana sangkan urang teh bisa apal ngaran-ngaran babagian imah eta teh. Nah, kumaha cenah carana? Akang geus carana sangkan urang leuwih babari dina ngapalkeunana. Kumaha cenah cara ngapalkeunana teh? Ya urang sakseni we sasarengan. Carana ngaran babagian imah anu tadi didamel urang jadikeun hiji lalaguan. Sapertos kieu nya contona urang damelkeun heula judulna, paras damel oge laguna. Tah judulna tos aya oge laguna tos aya. Pami tos aya kieu kumaha cenah ngalagukeunana? Tah yuk urang tonton sasarengan video ieu. Sakitu wae nya nu tiasa ku akang didugikeun nya. Hapunten tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di video salajengna nya.